warahmatullahi wabarakatuh. Di dia abdi sareng sangan bade nyaritakeun ulang novel anu judulna Muhammad Al-Amin. Sateasana pangkeun Nabi Abdi Siti Fatimah, Nami Abdi Wafa Zara Sapira, Kami Abdi Firial Nadifah dan Abdi Kristal Liviaza. Wilujeng Nyaksi. Jadi anu pertama aya cerita novel anu judulna Haimah. Haimah salila-lila ngahulang bari ngareureukkeun cape di handapeun tangkal korma. Panas masih keneh ngajeletot kana kulit. Sanajan palon poe geus lingsir mulon, kitu deui harit salkina. Ambekan ngaheunggak bari panonna terus merhatikeun ontana anu keur depa ngajuprak bangun beakeun tanaga. Panon poe jongjon mencrong kana sagara kesik anu legana satuntung deuleu geus matuh Halimah sabatur-batur anu caricing di pasisian. Dina waktu-waktu anu tangtung raja datang ka kota Mekah, maksudna neangan orok anu sakirana arek disusupkeun. Munggu kitu adatna aharita. Keluarga di Mekah anu baruga orok tara disusuan ku sorangan, tapi sok diburukeun ka awewe anu maratu di pasisian. Ari pikeun urang lembur sabangsa Halimah nu diarah teh buruna minangka ngabanjel-banjel kana pangabutus sapopoe anu tampolana hese pisan di alan. Semurada haroreang Halimah rek nangtungna teh, tapi kapikir deui bisa jadi caritaan salakina. Ari isuk-isuk Halimah hariwus cenah susu ontana anu sabaraha poe garing teh ayeuna juu deui. Bari hayang ngayakinkeun hari ini sorangan ka tukang nya bae susu menang meres teh loba pisan. Ret manehna ngareret ka pamajikanana. Ngadenge omongan salakina kitu, Halimah buru-buru asup ka jero. Kasampak orok teh keur roroesan. Kumanehna dipangku nyet disusuan orok teh katembong punyeun pisan. Nyaba cari susuna ge loba deui. Nepi ka 5 tahun Muhammad diasuhna ku Halimah teh. Salila eta kahiropan Halimah jeung Harit beunang disebutkeun tara kungsi nepi ka susah. Engke sabada Muhammad ngarangkep ka Khadijah, Halimah sok mindeng ngahajakeun nganjang ku sabab apa kana riwayatna sanajan jolna di kampung oge ku Khadijah sok dihormat-hormat pisan. Di anu kadua aya carita nu judulna Abu Muthalib. Abu Muthalib merhatikan Muhammad salila-lila. Hatena ngarasa ngangres budak leutik karek umur 8 tahun geus teu boga indung bapa. Malah cikeunna akina Abdul Muthalib anu salila ieu ngareupna tilar dunya deui. Dina batina Abu Thalib ngoreang deui kana kajadian ka tukang-tukang basa. Abdul Muthalib bejaan nyen Abdullah ditinggalkeun di Yastrib lantaran gering. Di bejaan kitu Abdul Muthalib ngan batin ngungun ku Abu Muthalib kagambar deui basa di bejaan Aminah geus ngalahirkeun teh Abdul Muthalib kacidang bungahna. Harita keneh buru-buru ngalongok. Orok anu beureum keneh teh rada lila dipangku sarta terus di ngaranan Muhammad. Padahal mangsa harita mah ngaran eta teh teu pati ibahan. Sanajan lain incu kakara, tapi ka Muhammad mah Abdul Muthalib teh nyaana beda jeung ka nu hiji mangsa. Aminah boga niat hayang ngajak Muhammad ka Yastrib. Maksudna mah sina tepung jeung barayana. Niat Aminah kitu teh ku Abdul Muthalib disatujuan pisan. Atoheun pisan malah inceuna rek ditepangkeun jeung paman-pamanna katut dulur-dulurna nu sejan teh. Inditna ka Yastrib teh dibarengan ku Ummu Aiman, awewe kolot anu sapopoe ngasuh Muhammad. Basa balikna deui di Lebah Abwa. Sabalikna deui di Lebah Abwa kira-kira 37 km ti Yastrib. Aminah ngarasa teu ngarenah awak, tapi akhirna mah nepi ka teu katulunganana. Aminah teu dikubur. Aminah terus dikuburkeun di dinya. Tinggal Ummu Aiman sareng kadua Muhammad, budak umur 5 tahun.
kudu neruskeun lalampahan balik ka Mekah. Abdul Muthalib kacida hareugeunana basa incuna balik ti pangumbaran henteu bareng ku indungna teh. Bari ngabandungan caritaan Ummu Aiman eta aki-aki anu geus cetuk hius teh. Semet bisa ngalimbah. Nahan kasedih dina jero ati. Ras ka incuna ti harita Muhammad dikorok ku akina. Lamun sakalina sesepuh kota Mekah karumpul di sabudureun Ka'bah Muhammad teh ku akina sok diajakan. Malah lamun incun sejen mah cukup ku dariuk di satukanganana. Muhammad sok dipangku dina lahunana dibandingkeun jeung sesepuh kota Mekah sejenna. Abu Thalib mah henteu kasebut jelema bangsat. Pakaiana ukur semut cukup keur hirup sapopoe. Tapi padaning kitu lantaran aya teras di leluhurna ku sarerea diajenan pisan. Ari sikepna ka Muhammad teu ieu dibeda-beda kedah. Kasebutna ngan ukur alo. Ku Abu Thalib mah estu dianggap anakna pituin bae. Abduh Muhammad deui cacak karek umur 8 tahun pikanyaah pisan. Hiji mangsa Abu Thalib kudu indit ngajangkeun daganganna ka nagara Syam. Ngadadak make boga rasa melang inggis kumaha onam lamun Muhammad ditinggalkeun. Tapi ari rek dibawa deui hatena teu pati ngidinan. Mireungeuh kitu Abu Thalib geus teu magmang deui. Jurut bae turun deui tina ontana. Muhammad diajakan sarta terus ditaekeun kana ontana. Lantaran harena angger bae panasaran, Abu Thalib langsung ditahan sangkan Muhammad anu aya keneh di luar teh. Disina asup ka jero. Abu Thalib langsung ditahan disuguhan teh ku Pandita Bahira terus bae ditengetan manehna yakin eta budak teh mibanda tanda-tanda kenabian sakumaha anu geus dibewarkeun dina kitab-kitab suci heubeul. Eta sababna basa Abu Thalib katut rombongan amitan rek neruskeun deui lalampahan. Pandita Bahira ngaharewos lalaunan sajalan sajeroning meneruskeun lalampahan ka nagara Syam teh. Abu Thalib rada mindeng gegebegan. Muhammad teu kungsi lesot tina kepanana karunya teuing cek geurentes hatena. Budak geus teu indung teu bapa lamun nepi ka aya nu nganiaya teh. Basa geus balik deui ka Mekah. Abu Thalib beki panceknya manehna anu kudu bener-bener nalingakeun jeung mulus Muhammad teh sanajan aya keneh paman-pamanna anu sejen sarta leuwih beunghar, tapi tacan tangku bakal bisa nyaaheun kawas manehna. Perang Fijar zaman Arab Jahiliyah aya karangan anu pangkajojona diayakeun diukas loba anu dagang daratang mawa rupa dagangan hiburan oge loba kaasup para pandita Yahudi jeung Nasrani. Pabedas ngajakan kana laraya sangkan asup ka agamana. Tepi ka hiji mangsa aya kapilah Hawazin dipegat ku Bani Kirana. Di tengah jalan dioprek ku manehna daganganna ka ukas. Malah salah saurangna Bani Hawazin aya nu nepi ka tentena Bani Kirana niat males pati di bulan suci. Sebenarnya harita teh teu menang perang, tapi maranehna ngarempa pantangan eta sebabna maranehna perang anu disebut
perang Hijarah dina bulan suci nu limangsung 4 tahun tapi henteu terusan basa perang perang Hijar Muhammad kerek mincak 15 tahun ku paman-pamana sok diajak kana perang eta teh pengalaman ngunggaran anjeunna kana perang beh dituna kaayaan kota Makkah tiis tantrem aya Kasim dipika kolot ku dararea saenggeus Kasim pupus kalungguk kanandi diteruskeun ku putra-putrana. Obat onta Nabi Muhammad diurus ku pamana Abu Thalib kaayaan ekonomina kakurangan jadi Muhammad dipaksa dititah nyari pagawean. Akhirnya Muhammad ngelamar kerja ka Siti Khadijah janda beunghar nu ditinggal maut ku salakina. Pas keur ngelamar kerja Abu Thalib mere nyaho ka Khadijah sampan mere guru anu leuwih biasana mere 2 onta jadi 4 onta lantaran Nabi Muhammad jelemana anu jujur jeung bager terus disanggupan ku Khadijah. Muhammad dagang di barengan ku Maisarah salajengna Maisarah nyaritakeun kasayan waktu lampah Nabi Muhammad anu eueuh cawadeng nepi ka Siti Khadijah mikaharep jadi carogena Nabi Muhammad. Akhirna Muhammad jadi ngarangkep ka Khadijah. Sakur pangasi Mekahna geus apal yen Muhammad teh sifatna pujieun pisan. Sagala rupa tara aya codekanana dipercaya ngangon domba, tara kungsi aya nu leungit. Kitu deui mun dipercaya kana dagang, tara nepi ka kajadian anu boga barang dibohongan anu mata ku sararea ge Muhammad teh katelahna al-amin, hartina jalma anu bisa dipercaya. Geus kitu teh deui ditambah ku dedegan pangedegna anu tayah cawedanana. Dedeganana jangkung, pakulitanana bodas bersih. Mun kuno sejen keur diajak nyarita, Muhammad mah meh tara nembongkeun pasemon teu resep ka sasaha, teu weleh saregep tara resep ngobrol papanjangan. Deui sagala rupa kasahanisna lain hartina kemba tapi teu resep obrol-obrol anu sakira taya mangpaatna. Eta sababna najan sareatna ngora keneh pisan, tapi ku sararea kacida di jeunanana komo sanggeus ngarengke jeung Khadijah mah. Nurutkeun Khadijah carogena mah mun sakalina aya nu teu panuju teh tara dipokeun. Kasejenisna adalah upaya aya anu mata keukeu ge beunang disebutkeun tara nepi ka betus jadi amarah. Ceuk Khadijah katembon kanan terangna rembes ku kesang eta cirina keur nahan amarah sangkan ulah nepi ka kedal. Lama Muhammad maksudna meta tulung boh anu sifatna harta boh anu mangrupa saran jeung panasehat kacaturkeun harita penduduk Makkah geus sapuk babarengan ngomean Ka'bah anu diadegeun ku Kanjeng Nabi Ibrahim teh geus sababaraha kali dihadean ari cikeneh tembok-tembok sisina rerempak mah bisa kuriling atuh sararea ngarasa rempan inggis rupa-rupa barang nu aya di jerona lelengitan dicarokotan ku saha bae babakuna mah anu ku maranehna dipikamelah teh rupa-rupa arca anu dianggap suci samemehna mah tara aya anu wani ngagomeng-gomeng kana eta barang pusaka teh lantaran loba pisan dongeng-dongeng anu sumerbat cenah mun aya nu culangu wani ngomeng kana eta barang pasti bakal kawalat pokona bakal aya mamalana tapi sanggeus tembokna rarempek mah sararea geus teu bisa kumaha sarta waktu badami kumaha pihadeunana sararea satuju pikeun babarengan ngomeana
Kabeneran harita aya beja, cenah di Jeddah aya sudagar Mesir nu kapalna rusak, ngaranna Bakum. Urang Mekah ngahaja ngirim utusan pikeun ngumaha sangkan manehna daek ngapalan ngomean Kabah teh. Bakum teh memang sudagar anu ahli kana wangunan. Kabeneran Bakum ge daekeun deui atuh ngan breng bae Kabah teh di omean gotong royong dipigawe ku sararea sangkan adil. Opat kabila utama nu aya di kota Mekah harita masing-masing kapancenan kudu ngagomean sapopong sewang. Jadi Kabah teh dikeureukeun ti opat pongkok lantaran dipigawe ku sararea teu sabaraha lila tembok Kabah teh geus ngadegan deui. Sakumaha asalna atuh sararea bunga anu tadina dipika Hajar Aswad di tempat asalna kabilah utama nu opat teh pabener pamanggil cek ieu nya manehna anu pangantaran kabilah pangutan ari cek kabilah anu hiji deui manehna anu kudu meunang eta kahormatan teh lantaran turunan ti kahuruhuna tapi salila-lila patorong-torong teh keukeuh tacan manggi putusan anu bisa ditarima ku sararea. Malahan kaluarga Abdidar mah nepi saumpahna lamun tugas nempatkeun deui Hajar Aswad dipercayakeun kanu sejen ku manehna bakal dipaehan. Atuh ngadenge anu susumpahan nepi ka kitu mah sararea ge taya nu wanita sanggeus salila-lila patingkah haruleng Abu Umayyah manggi jalan. Pokna ayeuna mah kieu bae batan sararea ti hareulem kahormatan pikeun nempatkeun deui Hajar Aswad teh urang pasrahkeun bae ka jalma anu pangheulana asup ka lawang Safa. Sakumaha adat urang Arab harita usul Abu Umayyah teh disatujuan ku sararea sarejeng nungguan teh sararea ngawaskeun ka Kabah kalebah lawang Safa hayang nyaho saha anu bakal meunang kahormatan teh. Barang kanyahoan anu pangheulana asup kadinya teh taya lian ti Muhammad atuh sararea ge bunga kabina-bina ari ka Muhammad mah maranehna dipercaya putusan pasti adil barang Muhammad di bejaan ye ayeuna meunang kahormatan anu sakitu mulya saeutik ge henteu katembo ngarasa ieu aing sabalikna malah para pamimpin kabilah anu opat teh dikumpulkeun cik saha anu boga kain rubak jeung wadal pokna eta kain teh diamparkeun di handap batu Hajar Aswad teh dijungjungkeun sok ditunda di tengah-tengah ieu juru kain anu opat cekelan ku masing-masing kepala kabilah pokna sarta Hajar Aswadna teh gotong ku opatan nepatkeun deui dina urutna. Kadenge kitu sararea bungbae pisan ngan ngewang bae Hajar Aswad teh diprangkeun ari nu nempatkeun dina urutna dipasahkeun deui Muhammad ku jalan kitu pabentar paham anu tadina geus sakitu harangheun na teh bisa beres teu sakarya ti harita sararea beuki hormat ka Muhammad. Eta kajadian teh lumangsu ge 5 taun samemeh turuna wahyu anu munggara. Teh ngaran wangun pasing nu aya di Mekah diadikeun nana ku Kanjeng Nabi Ibrahim dibantuan ku putrana Kanjeng Nabi Ismail. Sabada nampi paranteh ti Allah Subhanahu wa taala basa mimiti didalkeun ku Kanjeng Nabi Ibrahim. Ukuran Kabah teh jangkung 7 depa rubak pasagina 22 depi ari kana 30 depi. Teh kira-kira sameter satengah harita mah Kabah teh tacan make hantep keur basa diadekeun ku Kanjeng Nabi Ibrahim. Mah di jero Kabah teh teu dieusian nanaon lantaran sakumaha pamarentah Allah Subhanahu wa taala ka anjeunna. Tujuan diadekeunana oge taya lian pikeun ibadah ka mantenan. Sanajan adat kapercayaan urang Arab terus robah tapi ari kana Kabah mah maranehna teh angger anggap suci nya didinya maranehna ngagayakeun upacara keagamaan teh saluyu jeung robahna kapercayaan anu dianut ku maranehna beuki deui kaayaan Kabah ge terus dirobah malah tungtungna mah di jerona ge dieusian ku rupa-rupa arca berhala dan mungguh cek maranehna harita mah
nyembah teh kudu aya berhala tea rupa-rupa berhala anu disimpen di jero Ka'bah teh dingaranan nurutkeun kapercayaan anak masing-masing kalung buhanana ge rupa-rupa deui aya anu dianggap pangkawasana aya deui anu kakawasaanana teh teu sabaraha di antara berhala anu diparujuk pisan ku maranehna teh aya nu ngaranna Hubal, Lata, Azza jeung Manat. Hubal mangrupa arca pangadeganna nu aya di jero Ka'bah. Dijieunna tina batu akik, gedena satangtu ge jelema sarta niro-niro lalaki. Ari tilu deui rupana teh saperti awewe Uzza asalna tangkal anu dianggap suci. Sedeng Manat dijieun tina batu bodas. Dina waktu anu geus ditangtukeun berhala-hala anu araya di jero Ka'bah teh sok dibersihan. Tangtu we kudu make upacara, henteu bisa darapon kitu bae nurutkeun riwayat ti barang diadekeun. Ka'bah teh geus dipake tempat ibadah, tapi lain hartina maranehna nyembah-nyembah Ka'bah lantaran jadi tempat ibadah teh anu kudu diurus bener-benernya. Pikeun ngurusna teh dipercayakeun ka Bani Zurhun ngan sabadaya kajeng Nabi Ibrahim. Pupu Amir bin Luhamai boga pikiran hayang ngarobah Ka'bah, manehna teh mindeng pulang anting ka nagara Syam anu harita mah rame ka bina-bina. Di ditu manehna sok mindeng nyaksian jelema-jelema teh mun ngadoa minta hujan sok bari nyembah kana arca. Cek pikir manehna harita asa bakal leuwih pantes lamun di Ka'bah ge aya arca anu dipake jadi sesembahan. Lantaran harita kalungguh Amir bin Luhai teh diajeunkeun pisan ku sarareat. Atuh basa manehna mun de arca di jero Ka'bah ge taya nu wani ngahalang-halang malah kalah terus pandandur utamanya di harita anu di jero Ka'bah teh terus tambahan lantaran anu kapance-pancenan ngurus Ka'bah teh sifatna turun-temurun. Hadieukeuna dicekel ku Abdul Muthalib nyaeta akina Kanjeng Nabi Muhammad. Malahnya Abdul Muthalib pisan anu ngali teu sumur Zam-Zam oge tadina mah sumur anu dikali ku Siti Hajar ngerahna Nabi Muhammad teh kungsi karimbunan ku taneuh nepi ka teu kaciri. Dina hiji poe Abdul Muthalib teh asa ngimpi aya nu nitah ngali deui sumur Zam-Zam teu jauh ti Ka'bah teh ngarasa eta impian teh lain samena-mena nya terus dilaksanakeun nya bae teu nepi ka jero ge caina geus ngaburadul serta ti harita nepi ka ayeuna terus ngocor teu saat-saat kacaturkeun dina hiji mangsa panglima perang ti Etopa nu ngaranna Abraham ngajan nyaman nepi ka eta daerah Kabel manehna dinya manehna ngadeg ke gereja malah manehna boga niat hayang nyieun tempat ibadah anu panggedena di sakuliah Arab. Tapi gerejana teh eta geus jalema anu daratang di dinya teh angger we teu pati loba lantaran lolobana marilih ibadah di Ka'bah anu aya di Makkah teh. Ngadenge beja kitu Abraham ngarasa keheul lamun kitu cek pikirna taya deui jalana iwal eta Ka'bah kudu dihancurkeun. Nu mataknya terus manehna tatan mapek balat kalawan tujuan rek ngarebut Makkah serta ngahancurkeun Ka'bah. Pasukanana ditlempangkeun ku barisan gajah. Eta sababna taun diserbuna Makkah ku pasukan Abraha teh disebut taun gajah. Nya taun harita teh dibabarkeun unana Kanjeng Nabi Muhammad. Teh waktu pasukan geus siap Abraha ngirim utusan pikeun nepangkeun Abdul Muthalib anu harita jadi kokojo. Cek eta utusan Raja Abraha datang ka dieu lain rek ngarempuk Mekah tapi rek ngahancurkeun Ka'bah. Mun penduduk ulah aya anu jadi korban ayeuna keneh kudu diungsikeun Mekah kudu sina kosong. Abdul Muthalib teu bisa majar kumaha pasukan Abraha nu sakitu kuatna lain lawan-lawaneun urang. Mekah anu teu bisa perang tapi samemeh ngabejaan nu sejen Abdul Muthalib nyarita heula ka eta utusan Ka'bah teh lain anu kuring atawa nu saha bae nu araya di kota Mekah
nu kagungan Kabah mambung anjeunna ayeuna kuring teu bisa nanaon lamun anjeun erek ngahancurkeun eta Kabah. Kuringan samet bisa nyanggakeun kanuan mun anjeun ridho kabahna ancur nya pasti bakal ancur. Sabalikna lamun anjeunna teu ngawidian kabah bakal angger ngadedeg nepi ka iraha bae. Oge geus nyarita kitu mah leos bae manehna indit ngabejaan nu sejen sarta terus nyalingkirkeun ka pasir-pasir nu aya di sakuriling Mekah. Barang ngadenga kota Mekah geus kosong. Abraham marentah pasukan sangka nyerbu harita keneh. Aletan tentara anu dibarangkeun ku pasukan gajah teh kalawan sumangut kajungjung Kabah tapi can nepi gajahna geus tikuduprak bari teu puguh naon jadi sababna. Diceprekeun mah hayo dicepretan sabaraha kali tapi gajah teh anger bae ngagupruk anu petana anu teu kaasup gajah anu ditumpakan ku Abraha sorangan. Sabot sararea bingung kitu teu kanyahoan naon sababna. Panonna ngadadak anggeuk sakuriling bungki poek ret kaluhur di leungit siga ngayojot mega hideung mun kacidak kandelna. Tapi barang terus sidik-sidik si soreng eta teh lain mega da geuning terus maju ngadeukeun sarta sorana kicit mata keuneng si horeng eta teh manuk ababil anu jumlahna teuing sabaraha juta. Barang geus aya di luhureun pasukan Abraha teh eta manuk-manuk teh ngarageurakeun batu-batuna mah teu pati galedengan ku lantaran loba teu buru mata ripuh ka tentara anu geus siap rek perang teh harita keneh eta pasukan teh ngajaloprak teu kawalaya kaasup Abraha sorangan ti harita tara aya deui anu kuani hayang ngangungsi ka Kabah iwal anu niatna rek nganggumean. Sanggeus rumah tangga jeung Muhammad usaha Khadijah beuki maju kaayaanna namun Muhammad merasa bahagia pedah kaayaan sapopoena geus senam. Muhammad ngerasa boga kewajiban pikeun mulang talima. Muhammad tepungan Abbas pamana keneh beda jeung Abu Thalib. Abbas mah kawilang cukup. Abu Thalib budakna rea tapi sapopoena ripuh pisan. Lamun barudakna urang urus urang hiji-hiji sawang embeh teh ripuh teuing. Lamun Abu satuju Abbas lagi satuju. Jadina Muhammad leos nepungan Abu Thalib. Muhammad nyokot anu Ali nuruti keneh ari Abbas nyokot Ja'far. Harita Ali diurus ku Muhammad jeung Khadijah. Karepna Ali engke bakal jadi salah saurang kapercayaan saenggeus Muhammad diangkat jadi nabi. Khadijah kungsi ngalahirkeun nepi ka 7 kali, tapi budak nu lalaki nyaeta Qasim Abdullah Ibrahim maot anu dijodohkeun jeung Ali nyaeta Fatimah anak Khadijah oge. Barang hirup ti budak dina geus ngahijina teh silih pikanyaan. Muhammad minang ngahulong tangarti ngabendungan kalakuan urang Makkah geura ongkoh Kabah teh dianggap tempat suci. Tapi jerona pinuh ku rupa-rupa arca anu dianggap berhala anu sok dikabeja. Muhammad jadi resep ngarangan komo lamun keur kaayaan penting bari ngawang bentang di langit geus unggal Ramadan. Muhammad teh sok nyepi di Gua Hira. Dina hiji waktu Muhammad kerada lalenyepan di jero gua. Ujuk-ujuk aya nu nyamperkeun asa-asa satengah ngimpi tapi aya jirimna. Iqra eta jirim anu datang teh Muhammad luas. Aya jirim anyar panggih teh terus nitah maca ma Iqra tambah Muhammad sim kuring mah teu bisa maca cek Muhammad teh. Naon anu kudu sim kuring baca gorolong bae eta jirim teh maca leuwih panjang eusina surat Al ayat 1 nepi ka 5. Rewas aya sieun aya barang nepi ka bumi kesangan minta disimbutan ku Khadijah. Muhammad nyarita ka Khadijah kajadian di gua teh. Khadijah percaya. Khadijah langsung indit nepungan Waroqah emangna keneh.
Khadijah nyaritakeun naon anu kaalaman ku carogena. Naon anu dialaman ku Muhammad teh sarua nu dialaman ku Nabi Musa. Muhammad geus narima wahyu ti Allah. Anjeunna bakal mimpin umat kana jalan anu leuwih bener. Bieu pisan jirim geus datang deui. Isi surat Al-Mudatsir ayat 1 nepi ka 7. Sanajan Khadijah ti mimiti langsung percaya naon anu geus kaalaman ku anjeunna, tapi Muhammad masih keneh rada can percaya lantaran malaikat Jibril datang deui. Muhammad sababaraha kali pulang anting ka Gua Hiro, susuganan tepung deui jeung malaikat Jibril. Aya nu ngaharewoskeun sora nu ngaharewos teh sakumaha anu kaugeut dina surat Ad-Duha ayat 1 nepi ka 11. Sakali mangsa bahasa anjeunna keur aya di gua di tanah anu ngalapak lega, malaikat Jibril ujug-ujug aya di payunan nana. Malaikat Jibril ngare isyarat sangka diturunkan Rasul sakumaha anu keur wudu beres sagala terus sholat. Rasulullah buru-buru mulih ka Khadijah, anjeunna nyaritakeun kajadian anu cikeneh kaalaman. Harita Khadijah minta papatahan kumaha prak-prakan dina hiji waktu. Rasulullah Khadijah salat di imam pamanna Abbas. Mimitina orang Mekah teu nanaon ka Rasul sanajan prak-prakan ibadahna beda ti biasana. Salah seorang sahabat Rasul nyaeta Abu Bakar dibajaan ku Rasul yen anjeunna geus nampi wahyu ti Allah. Abu Bakar teh langsung percaya naon bae anu ditepikeun ku Rasulullah. Hatur nuhun tos nyaksikeun hapunten bilih aya kalapatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.